urang kawitan acara ieu. Ditutupkan Gunung Gelis anu gandang panglungsur sejedung sinu kamari mapai supaya anu baheula nu dipalar ancang komarana tuk dugi ka mangsa jagat nu sumping di papa kempring anu gandang di papa kemprak kempring hari kempang harla mapak sumping urang awitan. Aduh apa? Tadi rasa ada kamu. Jangan itu buat. Ya, jangan kasih kamu tadi yang itu rasa ada jam. Kamu apa sumping pagi terjadi? Ampun nun paralun ka Gusti nu Maha Suci bendedahar panjihad pangreksa para abdi-abdi sejarah wargen maraan titis warisan abdi bahaken jalan ngaratan katabian desani mandi kalau isi patahunan anu ngarancang sagiri-giri rek nurung katucung ngalewat ka pajajaran dengan hayang ulangan padung dengan jeusikna pangancikan Tuhan sampurasun kakarun yang agung Prabu sejak panggil seni nu digelar di Tatar Sunda moga nyebarkeun wagi sampurasun dulu ya amu kadia baturan yo buaya
di habis ka ba? Uy, teh di baturan ka ba? Titik ala dai. Titik kali ka. Ore ang gabe ke mana ba? Ya, dalo ari uy jeung saha? Logat na o batur, penak uy geus kolot. Gusti, bagus. Kadieu sakodok. Aya teh kadieu. Aduh, yang berita kali tinggalkeun hayang joget teh Gusti. Waduh. Kurang ajar kadieu sakodok. Ingat ke para penggawa, siapkan gitunya. Semoga ke para penggawa yang tinggal kurang jemput baik bagi jalan.